Neuk carita balikan deui iwalalagaan ya geus beuting. Jadi eta tadi tah lamun bir diinum karak mabok, Islam dirasakeun diresapi diamalkeun mabok. Mabok Islam teh nikmat. Nu mantak eta kiai ugal peuting. Nu unggal peuting tapi nu henteu-henteu. Salat tahajud masalahna loba kiai nu henteu. Salat Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. 2 rakaat. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allah terus bae. Nyanana ge teu nyahoan sabaraha rakaat meureun. Allah. Eta kudu eta mabok Islam. Eta mabok Islam eta karana. Ye lamun teu mabok atuh moal. Atuh moal kajian kumaha ge. Cara rusdi 2 rakaat doang. Allahu Akbar. Mangkaning ieu geus dicocoan bae ku reungit. Sial ceknya da ieu reungit. 2 rakaat ge can anggeus geus sial-sialan. Beres Waalaikumsalam puyeng. Geus teu ngadoa deui guprak we. Eta ge mabok keneh sarua. Jadi lamun mabok Islam sarua jeung mabok bir tadi lupa daratan. Ieu ge sarua lupa daratan nu mantak jelema ngamalkeun teh ngamalkeun Islam datangkan nikmat. Mun boga harta harkana dikorbankeun nikmat jadi kanikmatan. Lain bae zakat anu jadi kewajiban nu sunahna ge nikmat. Salat lantaran mabok Islam ngeunaheun jasa. Ngeunaheun nikmat jasa. Ngayakeun pangajian nikmat. Ngeunaheun eta mabok eta nu kos kitu ngaranna. Nah, makin lila makin mabok, makin lila makin mabok, makin tentrem, makin ngeunaheun jasa. Ku ari mah ningali nu teu salat teu budak jelema teh kebo sih. Kamari mah nyana nu kebo. Ku ari mah ka batur bisa. Ka pamajikanna ge sia can salat atuh. Duh kakak kakarok wari bae. Ih lain kitu, sia teu salat anceun. Wah, tuh kakak bae heulanan. Si budak kebo tah naon ieu. Ngeunaheun mabok Islam. Nah, lamun urang panjang ya carita mabok engkeuna ka ditu jadi wali, jurusanana moal kaheulanan. Ieu mah ja potonganna potongan can marabok pan. Tah. Ieu lamun geus datang ka nikmat orai ge moal wanieun. Lamun urang geus nikmat teh ibadah, orai ge moal wanieun. Reungit ge reungit. Asal tak we ka dieu lain deui ka arasana ku sana lain deui ka arasana langsung kaluar deui naon bae ge hewan-hewan nu ku urang di embungan moal aya nu mantak ka dituna ngahiji jeung hewan deui engke ge jelema nu geus nikmat ibadah mah bakal ngahiji deui jeung sapi jeung kebo jeung gajah jeung maung di leuweung moal masalah masalah. Tah nu mantak ge urang lamun geus mabok dina agama bakal nikmat. Kangjeng Nabi bae tadi kula ngaji jeung santri tah. Aya hiji urang Ansor, sahabat Ansor, boga onta teh parenti mawa cai. Kabeneran begitu dipuatan cai ngamuk ka onta. Ngamuk teu daekeun bebeja ka Kangjeng Nabi tuh di zaman Kangjeng Nabi ge onta ngamuk bae bebeja. Atuh kuari ge sarua pamajikan ngamuk atuh datang ka kula. Ya pemajikan ke ontak kene besok dicumpakan sarua. Nah iya saya ting nyelangkeun ieu aya tadi aya nu bebeja kieu kiai kula nyandung cenah ajo pamajikan lu kolot kabur. Ajo kunaon tuh sekolah saya bebeja ka aib lain pan maksud nyandung teh ya hayang ganti di dieu saeuting di ditu saeuting di dieu saeuting di ditu saeuting ieu mah nu kolot mabur atuh pan hiji-hiji keneh sarua jeung teu nyandung cek cenah sial ieu pamajikan cek cenah ieu sabaraha poe tuh 10 poe jadi kula kos nu teu nyandung bae eta keneh ngan ganti doang hiji barang datang 10 poe moal surat sagede kieu titah tanda tangan eusina titah nolak blon teh cenah cek cenah ci sia tanya anu blon nyaho cek cenah. Iya mah kula mah jita ka lalaki teh tenang bae bangun teh sonajan pemajikan hayang ditolak ge moal tenang bae ceuk kudu kitu ieu misnya maksudna kudu tenang gitu. Atuh nanya nu kos kitu ka Haji Imis bagiana atuh nanya ka Rusdi mah jawaban.
Ih ngaji datang ke mana? Nah, begitu bebeja ke Kangjeng Nabi, di mana ontana tuh di lapangan deket sumur. Guys, ente gerak dari itu baik ke kebon. Laju kutuan dek di kumak, geus kumaku lah baik, muncak ngomong urang mah. Datang ke onta, digerokeun ku sahabat, ya Rasulullah. Aduh, nakhofu ya Rasulullah. Kula rempan katuan, ulah di deketan, keur marah eta onta, keur ngamuk, keur ngakal. Cek Kangjeng Nabi, laisa li ba'sun, moal kukumaha ka kaula mau onta ge. Sing ada tuan, sing ada moal. Begitu datang Kangjeng Nabi kadinya ka onta, onta ngahareup ka Kangjeng Nabi. Begitu ngahareup maca 2 kalimat syahadat depak. Sujud onta. Didareulekeun ku abehan ku petani-petani, kudu boga onta didareulekeun. Beuh, onta sujud. Dikahareupeun Kangjeng Nabi geus beres sujud, langsung dipuatan cai ku Kangjeng Nabi, sageus dipuatan titah dibawa ka ditu, ke lamun kurang ka dedenya onta unggeuk. Kabeh ajib, kabeh heran, kok nurut amat. Tah cek Kangjeng Nabi teh atuh boro-boro naon urangna geus mabok Islam mah geus mantep jasa ka Gusti Allah, onta ge nurut. Eta nu mantak ieu pamajikan Rusdi teu nurut, janana. Kurang karena Islamna kurang. Haji Masuri tah kudu diroskam tah. Menurut momoa. Nah, jadi nurut ka Gusti Allah, onta nurut. Cek sahabat teh, ya Rasulullah, aya nu pantes kudu sujud mah abdi ka Tuan. Eta onta teu boga akal, onta teu paham. Sakitu teu boga akal yakni teu paham. Eta ontak kuat ka sujud ka Tuhan. Meureun kami sebagai manusia anu boga otak, boga akal, boga pikiran, leuwih layak sujud ka Tuhan. Abdi bade sujud ulah cak Kangjeng Nabi. Manusia teu meunang sujud ka manusia, manusia mah sujudna ka Gusti Allah. Andai kata manusia menang di sujudan, lain kudu sujud ka kula, pamajikan kudu sujud ka salaki nu sabenerna mah. Kan cakrus di hadena iya ngan teu dibawa pamajikan ka dieu, kudu nama sujud teu layak tapi ulah. Cek Kangjeng Nabi diteruskan, andai kata salaki ieu cacat awakna, borok awakna, tiluhur datang ka dampal borok kabeh, diletakan kudu jadi pamajikan ma'adat encan sampai kana nyumponan hak salaki. Kurang kumaha coba mantak cak pamajikan, cak hiji pamajikan di Arab moal kawin lah malah kudu kos kitu mah eta kudu-kuduna hormat kanu jadi salaki. Masya Allah. Nah iya mah keur carita panjang. Eta beta onta nurut ka Kangjeng Nabi, batu nurut ka Kangjeng Nabi, tangkal korma nurut ka Kangjeng Nabi, lantaran Kangjeng Nabi nurut ka Gusti Allah subhanahu. Mabok Islam karasa nikmatna Islam ngeunaheun tangke dina Islam ayak tutulung akhlak Kangjeng Nabi kanu luhur, kanu sasama, kanu handap dedeh jeung nyaah. Gancang nabe lamun jelema sok nulungan bakal ditulungan deui, jelema sok mere bakal dibere deui. Aya jelema lingkungan anak kafir tapi nyana teu kabawa ka kafir, barang ditanya kunaon teu resep bae cenah ka kafir teh, padahal kabeh geus dan kitu ngaranna arasuk kafir, arasuk Kristen tapi nyana mah henteu bae. Aya seorang waliullah ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi, lingkungan dia geus arasuk kafir kabeh tapi aya hiji jelema kok kuat amat teu daekeun kafir. Aya rahasiahan naon ya Rasul ya Gusti Allah? Eta nya dibere ilham ku Gusti Allah lantaran nyana pernah sedekah ka ustad. Eta ku sedekah ka ustad teh ngahalangan kakafiran. Ya Allah ya Rabbi, mantak saha jelema nu nulungan bakal ditulungan deui, jelema anu mere bakal dibere deui, bakal diraksa ku Gusti Allah. Aya hiji maung galak biasa eta teh maung teh naon kitu ngarusak di lembur eta teu meunang aya embe, aya anak sapi, aya anak kebo, aya hayam, didahar kabeh ku maung, diintip ku masyarakat isi nu ngarusak saha ieu, barang diintip maung musyawarah kabeh tewak ku urang maung, tewak
nyeun kalau besat sageus nyeun kalau besat beunang mereka caritakeun geus beunang di talian kana tiha rame-rame kabeh musyawarah urang kumahakeun ieu maung piceun ka kali podaran ku urang geus ulah hese-hese merusak mah kabeh setuju isuk urang piceun beurang peting embe datang kadinya assalamualaikum orang Palembang Habib bangun nih assalamualaikum Waalaikumsalam cek maung Tuan Raja ya di dia ini talian kia enak pugu warga nalian kula cek jangan bisa di talian kia emang enak lah gara-gara namanya dek mere duit tadi diterima mere dahareun teu ditarima kon memang masa teu ditarima kona kula kuari geus munajat ka Gusti Allah waro geus mung nu kitu-kitu malah mandeg dikawinkeun yang salah sahiji warga embung lah kula nu bener ji atuh aya embung mah tuh kula bae atuh ganti oh masalah daek mah sakeuna maung sial hebat jasa tah maung beneran ieu bener masalah ya tuh cek bete kula mah demi luluhur be ieu mah lantaran nu agung kula mah nulungan bae oh masalah ini nulungan mah benernya ieu teh deuk ngeunakeun keluarga lain deuk deui ngan kula mah embung bae tadina lah cek ya teh tah asal geus kos kitu bae kos bener bae dah tuh kitu ya kos Haji Masur ya ngomong kan gitu nya lah tuh kos itu ieu tah barang ayo guys itu keluar gantian ku embe ya guys nya selamat menikmati cek maung teh guys yang kula ngadakeun bae mau maidit barang isuk-isuk di deuleu kadinya ku salah saurang pan jadi berubah maung jadi embe cek nya ye kulantaran geus musyawarah kabehan bakal dibalangkeun maung ditutupan bae ku karung huluna embe kabeh disangka maung bae burang seutik daratang kabeh maung aya keneh aya guys urang piceun kabeh ge boga perasaan pan rada ngaleutikan tapi guys optimis we maung sanur kagantian atuh balangkeun ka kali brus teh kelekep embe cek embe teh paeh kajian kumaha ge saatna aing paeh tah sana di dinya aya keuyeub cek keuyeub wahai kaum keuyeub aya naon waduh aya ieu hewan ditutupan ieu huluna sigana meureun dirogahala ieu mah ieu yuk urang angkat ka luhur babarengan karunya ieu ayo guys diangkat dibawa ku keuyeub ka luhur dibuka huluna embe ditanya sakadang embe ieu kok bisa ka dieu dibalangkeun kunaon emang nu mantak dibalangkeun wallahu a'lam bisa dibalangkeun kieu tadina nulungan mau kula makarunya bae tadi mah demi kaluhurannyana jeung kaagungannyana teu layak cenah mah dipiceun jabebe janda mah dek disuguhan segala rupa malah dek dikawinkeun ka anakna tapi kula mah nulungan pan niatna ge jadi anjeun mah tadina nulungan horenganan dek dibunuh ku warga tah ieu mah keur kasimpulanna mah panjang keneh ka ditu mah eta tanyana nulungan ditulungan deui ku keuyeub tah urang ge lamun nulungan urang aya hiji awewe kemudian awewe teh boga anak yatim 3 tuh yatim piatu eta teh karunya jasa atau yatim lah bapaan lah maot bapana misalna atawa bapana ninggalkeun kitu bae pan eta kudu diurusan tah coba tulungan lillahi ta'ala Allahu akbar